Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng solihah. Kumaha kabarna? Pamudah-mudahan ananda soli sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, tur sehat rohanina. Amin. Dinten ayeuna Ustazah bade ngajelaskeun perkara globalisasi. Naon sih globalisasi teh? Mangga dibuka bukuna di halaman 44 maca deskripsi. Asal kecap globalisasi nyaeta global. Global teh hartina sarua jeung dunya. Sedangkan hartina tina globalisasi nyaeta proses integrasi secara internasional anu kajadian ku ayeuna patukar-tukar produk, pikiran, teknologi serta aspek-aspek budaya anu sejenna. Contoh-contoh teknologi jeung dunia maya dina zaman globalisasi nyaeta diantarana aya HP, aya TV, aya tablet, aya komputer jeung sajabana anu sok ku urang dipake sapopoe. Pasti ananda soli sareng solihah ngagaduhan di antara opat barang teknologi anu dicontohkeun ku ustazah ieu. Nah, ieu nyaeta contoh aplikasi-aplikasi dunia maya anu mending ku urang di jumponan. Contohna diantarana nyaeta Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram anu sabagian besar urang ngagaduhan aplikasi-aplikasi ieu nu sok ku urang dipake sapopoe. Nah, ieu nyaeta contoh-contoh teknologi jeung dunia maya anu sok ku urang dipake dina kahirupan sapopoe. Tinggal rem ku urang dina teknologina, dina dunia mayana supaya henteu asup kana perbuatan anu negatif. Gunakeun aplikasi jeung teknologi ieu kana kagiatan anu positif kangge urang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Ustazah Nur pamudah-mudahan anu ku Ustazah Nurdi sampaikeun perkara globalisasi, teknologi sareng dunia maya aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.